Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rewas ngalengut. Cager. Nunutan atuh ya kieu. Di mana? Aya naon ka dieu Geus kurang kuriling teh neangan bisa ngawinkeun tangkal kado anjir saha nya euy Mang Rusdi bisa henteu gitu euy. Nah, di nya kos karak wau jeung urang teh. Apa naon tukangna atuh? Tukang ngawin tangkal padahal teh. Aslina? Nya atuh tiba lagi mahirna urang geus mahir atuh. Manuk Beneran atuh. oh, atuh urang segala bisa. Ngawinkeun urang euy. Tangkal kado piraku anjir geus 2 tahun ngansak kieu euy anjir. Tapi diberak. Diberak. Geus kuna naon anjir ngancek batur mah cenah kudu dikawinkeun. Karek bisa gedean gancang buahan. Nya atuh udah kudu dikawinkeun sama kieu we brad ayeuna mah. Sok ek iraha kun ku urang dah. Situ percaya mah. Ek isukan. Kewe lah lamun urang geus boga duit mah. Nah, kok cenah sawah mana pan teh baturan sebelah atuh tiba reto atuh. Nah, cerita teh nya mah. Tapi pan orang kudu mayar yang amil na meureun aya di dinya sok lieu. Nah, amil. Make amil teh. Pangarna ge ngawinkeun. Dari mana ngawinkeun jelema, Brad? Apa tetangkalan ya mah? Tetangkalan. Nu ngaranna kawin mah di mana-mana ge ya. Kudu aya amil, kudu aya wali, kudu aya saksi. Terus lamun misalkan eta eueuh, meureunnan tangkal kado urang meureun kawin lari statusna aya di dinya. Apa nih mas tatangkalan teu bisa leumpang sih teh. Tatangkalan nah, tatangkalan. Kacida-cida teuing. Indung bapak, wali, naib, ieu mah dikawinkeun ku urang ku sorangan satena. Kacida teuing. Euy. Yang geus atuh pangawinkeun ku di dinya nya. Heuh sok urang. Jeung sakalian urang teh loba euy nu kudu dikawinkeun teh itu teh pang-pang nama ye. Urang teh hayang ngawinkeun tangkal kalapa jeung tangkal sampeu. Deing teh mah. Eling teh. Ring kumaha di dinya? Mah tangkal sampo jeung kalapa atuh. Di dinya. Ye, lamun misalkan urang bisa ngawinkeun tangkal sampeu jeung tangkal kalapa. Kete buahna teh getuk. Heeh, ku aing dikawinkeun geus kawinkeun ku aing. Kawinkeun. Ieu cida teuing teh. Kan tadi ngomong cenah bisana jagona. Cida teuing. Dia bisa teh ngawinkeun anjing. Nah anjing tatangkalan urang mah kudu nonton anjing berkawin gitu maksud teh init paling init tuh pisan ya mau dihalden kayak ini itu bukan wangi pengawinkeun we isuk heeh dikawinkeun ku aing kagok teh pisan naon deui ek naon deui lain eta bener tuh bisa ngawinkeun anjing gitu. Lamun bisa orang tadinya rek lalajo euy. Dek di Helden tuh. Di Helden. Kamu di Helden? Mana Helden mana ini? Oh. Ayo lama lagi karak urang. Ngawinkeun anjing. Segala naib segala. Betul.